Di mana wae mana Jang? Es Udin. Cing perlu ngechatkeun ka dia sakedep. Kenaon A? Ya dari awak. Mana nu dek dipenjitna? Iya punduk Jang. Bawa cenah. Apa namanya di awak? Biasa ngeskolot loba nu karasa. Bae tong loba ulin wae Jang bisa nanaon. A. Geus lah Jang. Ah yang muya garep. Net, kemana Net? Biasa ngalantung mah kenaon Ban? Urang ulin ah. Nyari awak. Gede dia kala. Kemana wae tar teh mah? Sibuk ngalembur anu mah aing ge nyarari awak suruh hayang ngalantung we. Perang olahraga ya. Bisa bol mana bisa can olahraga? Aya incereun perang luar. Olahraga naon geus heubeul Apal wae kanu kitu mah. Wah, komo we kanu kieu mah geus heubeul. Ulah itu tema urang. Geus lah hayu teang tong loba carita. Nah, biasana diarup di dia ya. Awak ieu kamari ngudag jelema beunang henteu capek heueuh. Ripuh. Geus belah ayeuna orang meulih udud. Emang aya duitna? Aya duit mah kalem. Hayu atuh. Bener di dia ki. Oh, Dede. Aya. Bon, itu lain Bon. Oh, itu. Sikat. Salauna ke karung. Cik Bon, kau aing Bon gimana Bon? Berikan dia. Sia mengelang batur na ini. Asyik domen mana? Bayang. Pasti mampat keluar. Bukan taruh. Kamu sekali-kali dia sih. Yo. Baik banget ya saja. Wah. Kemana sih ya? Bon, cabut. Pergi cabut. Makan sekali-kali. Tapi dia kamu juga. Isukan tarung. Siapa dah? Capek ini lagi jualan gitu mah. Isukan tarung kan yang bos dah nih, cuman. Suka orang campur kan? Ayo.
naon